Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung. Karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka 58. Dekaraos para mitra 58 episode we nya para mitra ieu dongeng. Mangga numpi kasabaraha abandungan we para mitra. Dugi ka tamatna ieu carios. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi sadaya mitra aya dina kawilujengan saatu cara pertayangan-tayangan di Mang Jaya official tiasa dia mau hiburan pangbeberamana atur nuhun nu parantos noe subscribe sareng locengna nu parantos noe like na oge nu sering komentar oge sering ngabagikeun acara ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun ieu para mitra rupina mitra-mitra Mang Jaya sadaya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga urang lajengkeun bae carios nyambung anu judulna Kasarung Kasayang Maung ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka 58. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun di dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Dongeng kamari parantos dugi kanalika Mang Itok nepangan ka bumina palebe namun palebe nuju teu aya ge istrina. Saur bilebe teh saur teh palebe aya di Mang Ucin gitu. Terus harita teh anjeunna teh nyaeta Mang Itok bade nepangan Mang Ucin. Ditinggalian urang lemur Cihanjuang mah Mang Itok datang teh teu aya sirahan para mitra daya buluan mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Jerut harita teh Mang Itok turun para mitra sadaya kaburuan. Lempang meninggal gidi grek ngajugjug imah Mang Ucin. Dilebe mah diantep teu direret-reret acan. Dina waktu Mang Itok ngaliwat sasatoan teu daraek cicing kabeh disarada jiga nu siung. Ayam pating garapak tiga di udang care. Anjing babaung menitim cungungung patemalan jeung nu jauh. Muning jeung sapi katut sasatoan suku opat. Nu araya di kanang dogdag dengaran kanang. Dekung silila. Mang Itok geus tepi ka imahna Mang Ucin. Barang serog tetela imah Mang Ucin oge janela jeung pantonana lutuh. Pangeusina sarua ngadempes di tengah imah. Malah pamajikan Mang Ucin sirahna make dibuleun ku samping segala rupa. Barang Mang Itok geus aya di hareupeun panto harita keneh langsung uluk salam tarik pisan. Parunten Mang Ucin. Lebe. Rai dieu. Bukakeun ieu kuring rek anyang. Ceuk Mang Itok bari ngetrokan panto kalawan pinuh ku pangharepan. Sarta sangkaanana Mang Lebe oge aya di dinya. Lantaran cek bilebe dituduhkeun ka imah Mang Ucin tapi hanya kada puguh Mang Ucin jeung Mang Lebe keur arinit ka Cikarancang. Nu aya di imah ngan seukur pamajikanana bari jeung dina kaayaan sieun. Jadi boro-boro daek muka panto. Nu aya kalah ngadeg-deg bari murungkut bakat ku sieun. Puguh we Mang Itok ngarasa kaget. Nyemah teu aya nu ngaku, pok ngomong sorangan bari ngetrokan panto ciga nu nying sieunan. Nusa huluan manusia tehnya kaditu kadieu teh ngaring keboe gawe teh nah tara laliar kitu ayeuna mah manareangan hakaneun ari teu daraek usaha mah keun sia dipaksa dibuka panto lantaran aing mah nita ka pribumi soteng hargaan kanu boga imah da sakalian muka panto aing bisa cek Mang Itok bari terus nyurungkeun panto. Delina raket berai panto muka meni molongpong. Tapi ka tengah imah Mang Ucina can sidik lantaran panto aya hiji deui. Kalacat Mang Itok unggah terus ngadeuketan panto nu hiji deui. Nyaeta nu misakeun antara tepas jeung tengah imah. Barang pamajikan Mang Ucin ngadengi aya nu unggah. Korejat hudang meniti buburanjat sarta sakilat kurudug. Rug panto di halangan ku meja makan. Jijieun tina kayu jati. Maka teh cukup sakitu pamajikan Mang Ucin. Bangku kursi terus dibugdrugkeun dipake nirihan meja pikeun ngahalangan panto.
Tapi jika nabae pemajikan Mang Ucin teh can ngarasa sugema karek sakitu mah. Ret manehna nempo kana tamang peranti sasampayan. Harita keneh dilaan terus dipake nalian meja jeung kursi. Karena tihang maksudna mah hayang pageuh. Teh kungsi lila kraut. Panto jika anu ngoetan. Padahal kumang itok mah diketrokan harita teh. Tapi kadengena ku pemajikan Mang Ucin mah sora dikoetan ku jurig atawa diriwa. Atuh rei bulu-buluk pamajikan Mang Ucin harudang kabe menipating puriding. Ari Mang Itok pok nyarita bari tetep ngetrokan panto. Lieur imah buka tuh panto teh yeuh. Ari Mang Lebe jeung Mang Ucin araya. Sok buru-buru buka bisi kuring abek panten. Ceuk Mang Itok bari tetep ngetrokan panto. Ari kadengena ku pamajikan Mang Ucin mah angger sora nu ngoetan. Beuki ngagibri gue pemajikan Mang Ucin teh sok komo barang kadenge deui nu nitah mukakeun panto. Tapi jigana bae pamajikan Mang Ucin rada wanian sarta pok nanya kanu di luar. Saha di luar? Nah jurig atawa ririwa? Manusia atawa setan jeung rek naon datang ka dieu? Cik pamajikan Mang Ucin bari molotot neuteub kana panto. Mang Itok kacida bunga gendana barang adenge aya nu nanya seolah-olah aya palita. Harita ge gancang Mang Itok ngajawab datang pisan. Kuring mah lain jurig, lain diriwa. Lain setan tapi kuring teh Mang Itok. Ari maksud rek nepungan Mang Ucin jeung Mang Lebe. Araya henteu, sok bukakeun ieu pantona. Cik Mang Itok bari ngetrokan di panto. Atuh pemajikan Mang Ucin meninggal gebeg satak kebek. Barang ngadenge ngaran Mang Itok teh keras inget kana caritaan salakina. Rei bulu punukna pating puriding beki rongkah. Tapi teu bicin waktu gancang ngajawab kana pertanyaan Mang Itok. Tapi ditungtungan ku si Singlar. Teu beda jeung caritaan pemajikan Mang Lebe. Eueuh. Mang Ucin jeung Mang Lebe mah eueuh di dieu, tapi di imah Baok. Da Mang Itok mah geus maot. Nu matak jeung geura ini kali itu. Udah deket-deket ka dieu sabab geus lain-lainna deui. Kali itu ka Sabarang ka Palembang, ka Padang ka Jana Pria. Jeung geura nyingkah da geus beda alam, beda imah, beda kahayang, beda sagala-galana. Geus beda ngaran. Jurig nyingkir setan nyingkah. Siluman mah komo deui ulah deket-deket ka dieu. Cek pamajikan Mang Ucin. Bari kecrot bubura. Bari iklan panto nu dibuburugan ku meja maksudna manghalangan di si Mang Itok maksa mukakeun panto. Ari Mang Itok ngadenge jawaban kitu teh menihan heueuh. Pok nyarita malah ngajak ngomongna tari. Manusia. Mun eueuh nu sahulu nya lah. Kuring mah los ka Palembang da teu boga baraya di Palembang. Tapi rek ka Mang Ucin jeung ka Mang Lebe kitu maksud mah. Teuing dari manusanya. Cek Mang Itok bari koloyong. Jerut turun di imah Mang Ucin. Terus ngagidig. Ngajugjug imah Baok. Lempang gancang pisan bakat ku hayang buru-buru tepi kanu dituju. Hari pamajikan Mang Ucin harita kalah kader we digawe deui ngabuburugan panto ku rupa-rupa barang. Nu sakira rada berat. Malah sakabeh janela dipageuhan ku tali. Jeung ku barang nu saaya-aya. Palupuh nun congang rada gede dicocokan ku lalamakan lantaran bisi ririwa moncor tina congang. Kitu ceuk pamikir pamajikan Mang Ucin. Sanggeus sagala rupa dianggap beres kakara manehna diuk-ngariuk katut anak-anakna nu masih pagawean aing teh ye. Ari rek nanyakeun ka Silani aing teh teu tega lamun manehna soak aratan sieun ku aing. Lantaran geus yakin ayeuna mah aing teh geus dianggap ririwa geuning tadi geus disebutna teh. Sajabat kitu nu ku aing diamanatkeun supaya ngalaksanakeun ka hayang aing teh Mang Ucin jeung baladna. Urang cobaan sakali deui ka Baok ah. Istamaja utama piraku ari nu katilu kalina mah cek. Rek eueuh deui mah ye kac-kacida teuing lamun eueuh kabeh teh. Ceuk Mang Itok bari jung nangtung terus maju ngadeuketan imah Baok. Sanggeus aya di hareupeun panto pok uluk salam. Punten Baok. Baok aya Baok. Ceuk Mang Itok nyaritana teu panjang lantaran geus tetelan 2 kali ge taya hartina. Nyarita panjang teuing teh.
Ari Baok nu harita keur cumagug nangkep tuur teh mending ngarenyag bakatku kaget ngadenge aya nu pupuntenan. Emeh ngajawab pok nanya heula ka pamajikan nu sarua keur dieu. Ikan kadenge ku nyaneh teu nu pupuntenan euy. Ku abah mah teu puguh kadenge na lantaran abah teh keur ngalamun. Sora saha teh nya? Aku mangucin wayak ieu geus datang deui. Apa jauh ka Cikarancang teh? Paling gancang ge kudu datang kira-kira jam 5 sore. Cek Baok bari netep ka pamajikan nu katelah Bioon. Wah, nu kateuing kuring ge teh nyaho apa? Antran teu puguh kadenge na, ku kuring ge sarua we da keur ngalamun kuring ge. Mending dengekeun heula we atuh sing telak. Lamun geus sidik saha-sahana kakara jawab. Cek Bioon mah bari ngisediukna ngadeuketan ka Baok. Ya keur ngalamun naon atuh nya teh. Wasling kolot teh make jeung ngaluman ngalamun di segala rupa jiga nu boga kabingung. Pamali teh deuleu mata kaasupan setan cekolot ge. Cek Baok bari culang sileun jiga nu teu ngeunah cicing. Ari pamajikanna teu ngeunaheun disebut kitu teh ku salakina. Lantaran sarua salakina ge keur ngalamun. Hi, ari abah kawas ka ajug we. Kawas ajug ge ilmu teh ulah mapatahan ka kuring atuh ye lantaran abah ge keur ngalamun. Pan tadi abah ngomong sorangan cenah abah keur ngalamun. Ayo nya bener euy abah ge keur ngalamun puguh. Ulah loba ting carita. Mending urang ngadengekeun anu punten. Cek Baok bari terus dengdek ngadengekeun nu keur aya di buruan imahna. Ari Mang Itok memang rada keheuleun pupuntenan teu aya nu nemalan. Tapi sakali ieu mah teu maksa mukakeun pantok ku sorangan lantaran ku Mang Itok ge geus kapikir pibalukareunana. Lamun kawas nu enggeus-enggeus. Matak teu gagabah ayeuna Mang Itok malah memeh pupuntenan teh. Mang Itok ngomong sajeroning hatena bari nangtung. 2 kali aing maksa muka panto. Hasilna aing dititah ka Palembang bari teu marerekeun ongkosna deui. Nyebutkeun ngaran Itok kalah kanyang kaririwa ka aing. Nyakeun Mang Ucin jeung Mang Lebe kala disangkan curi aing teh. Rek ngabohong hayang nyaho ayeuna mah. Kene ngabohong sakali mah da kapaksa ieu. Cek Mang Itok bari pok pupuntenan sora niru-niru salah saurang tetangga Baok. Punten, Bah. Bah? Abah ya di bumi, Bah? Cek Mang Itok niru-niru sora si Muin ngajaga doma teh. Ari Baok rada ngarenyag ngadengin pupuntenan kadua kalina. Lantaran Baok rada apaleun kana sora eta teh. Tapi teu gagabah ari ngajawab mah. Kalapok nanya heula ka pamajikanana ngarah yakin. Majikan. Ari nya ni apal kana sora nu bieu. Dia juga suara si Muin tadinya. Kumaha ciknya nih kira-kira? Cek Baok bari Noel ka Bioon ngajawab yakin pisan. Sorana mah jang Muin teh, sok laan tulakna pan, Bah? Cek Bioon yakin tapi Baok rada apik malah pok nyarita deui. Ish. Geus gabah bisi matak cidak aku pola sorangan. Gampang laan tulak mah. Panto mah da teh ieu, tapi nu di luar kudu diyakinkeun ngarah salamet. Cing ku abar ditanya heula asa nu di luar teh. Cek Baok bari terus dengdek, masang ceuli ngadengekeun nu ngajawab. Abdi Bah pun Muin. Enggak buka panto Bah. Cek Mang Itok bari terus maju ngadeuketan panto imah. Teu tidak pok Baok ngajawab. Bari hatena ngarasa ngemplong ngadenge si Muin mah. Oh, yang Muin. Sugan teh saha. Malu mujang lah zaman kieu mah zaman werit jadi abah teh taliti pisan. Bukan ke ku abah rek dibukakeun pantona. Cek Baok bari jung nangtung terus lempang lalaunan ngadeuketan panto. Delila kolotrak berai panto muka sarta kalacat Mang Itok unggah. Teu nunggu dimangakeun ku Baok atuh puguh. Baok meni asa didudut jajantung barang nempo Mang Itok asup ka imahna. Sakedapan mah Baok ngajengjen colohok bengong mata simeteun. Ngicep-ngicep bakat ku kasima. Bioon calangap teu nutup deui lantaran sarua kasima. Tadina mah hayang ngagero menta tulung. Tapi ngan saukur bisa calawak kungkul. Bari molotot ka Mang Itok anu keur ngabedega di tengah imah. Samemeh Baok jeung pamajikanana saladar. Gek Mang Itok diuk dina samak nu geus nyampak sarta pok nyarita.
Kebeneran bahaya di imah ning. Kuring teges mapai ka unggal imah ari hasilna kalah nitah baralik. Da init ka Palembang, da ina kebeneran jeung abah mapapanggi. Sok juk bah urang ngobrol jeung kuring raya. Kuring teh ngarasa sono bah, cek Mang Itok. Bari numpangkeun buntelan kana luhureun tuurna tapi teu wanieun. Muna samarangan majigana sieun katingaleun. Ari baok barang ngadenge caritaan Mang Itok meninggal ketai hatena. Amun ceuk tatangkalan majikan dituar meureun harita teh ngoleang para mitra sadaya baok teh. Abak leuleus daya tangan pangawasa. Harita keneh baok ngalumruk kawas kapuk ka ibunan. Baok ngarempeyak namru di deket panto teu bisa deui init. Teu bisa incah balilahan sungut calawak hayang ngagero teu bisa. Di koro asa anu mangpetan panon bolotot buria buncelik jiga nu kabeureuyan. Kabeureuyan. Kenu kabeureuyan ku sangu. Neangan cai teu aya. Kabuhulan. Kabeureuyan sareng kabuhulan nu benten. Ari Mang Itok teu marire kana kaayaan anu satengah paeh teh baok. Bakat ku sieun bari silang ngajemprak. Pok Mang Itok nyarita ka baok. Bah, ai kuring mah datang ka abah teh lain rek nitah ngagibrig lain. Tapi kuring teh rek aya nu ditanyakeun ka abah teh. Kumaha abah teh nyaho tina perkara sira kuring? Cik jawab nu kira-kira bisa kaharti ku kuring. Cek Mang Itok para mitra sadaya. Bari diuk nangis ngadeketan. Baok puguh we, boro-boro bisa ngajawab di deketan. Ngagibrigna kalabu kiparna. Ngajawab lain sungut tapi kenal pot. Aduh. Atuh puguh kelakuan baok itu. Mang Itok rada keudeun lantaran kasabaran geus ampir beak. Dibagikeun ka pamajikan Mang Lebe jeung pamajikan Mang Ucin. Bakat ku teu sabar pok Mang Itok nyarita deui bari nyaklan tuur baok. Ayo jawab bah ye. Mun teu ngajawab dicekek ku kuring ye. Ayo jawab. Di mana neuneuun sira kuring? Cek Mang Itok nyaritana rada kasar bakat ku teu sabar hayang buru-buru dijawab. Atuh baok mun diburia buncelik ngadenge Mang Itok nyarita kitu teh. Dina pipikiranana ngadadak timbul wawanen saeutik lantaran kadorong ku rasa sieun dicekek teh para mitra sadaya. Kat ku sieun teuing ge bisa timbul wawanen. Contona baok bakat ku sieun-sieun teh antukna manehna maksakeun nyarita bari jeung teu puguh oge. Oh ceket apa? Ulah di ulah diampun. Ulah apa cekek mau Itok mau mama Ucin di mana be? Abah di astana ngali keluar astana di astana baok para mitra sadaya bari eungap jika nu mengi sabaraha kali nyebut di astana bari nunjuk ka astana kudu aleungeun menirangah jika nabai lamun nunjuk ku saleungeun mah bisi Mang Itok kurang ngarti lantaran katempona ku baok tetep Mang Itok teh eueuh sirahan. Tapi sanajan ngajawabna teu puguh ku Mang Itok mah lumayan rada kaharti. Ngan salah harti disangkana sirah Mang Itok teh aya di astana. Lantaran baok nunjuk ke astana bari nyebut ke astana sababaraha kali. Pok Mang Itok nyarita semunu bunga. Syukur bah. Syukur moal dicekek ku kuring ge adi ngajawab mah. Ayeuna keneh kuring rek init ke astana sakumaha panuduh abah. Abah tetela masih kena ngaku baraya ka kuring. Lantaran teu nitah sakarep-karep teu kawas batur narita ka kuring teh kudu ka Sabrang ka Palembang cenah. Koream kuring dit kali itu marek nanahaon bari nake. Di ka astana mah deukeut. Rek ieu teh ayeuna bah cek Mang Itok. Bari jung nangtung terus turun ti imah. Teu malire deui ka baok nu keur molotot bari ngagibrig. Leos Mang Itok init ngajugjug ka astana leumpang ngagedig bakat ku hayang tereh tepi. Saditinggalkeunana ku Mang Itok para mitra.
sajongjongan mabah aok jeung pamajikan nangan saukur bisa silih bolototan jika nuker pasare parasea sanggeus dalila kakaraduanana gartihan deui panon geus teu molotot beungeut nu tadi pias cenghar malah pok bah aok nyarita aduh ampun Gusti nepi ka eungap ieu alah biasa disentak badak aduh ditanya ku diri mah alah untung abah teh buru-buru ngajawab meni norolang lancar pisan hah lamun teu ngajawab wah ayeuna jigana abah pae aduh ieu panyakit dadang deui ieu panyakit mungi abah aduh dasar geus kolot deui cek bah aok jiga nu heueuh bisa ngajawab kalawan lancar padahal menitag teg-tog teu puguh sarta teu puguh hartikeunana ngan untung ningang ka Mang Itok nu keur lieur neangan sirah jadi Mang Itok teh teu loba deui tatanya tapi ari pikeun bioon mah caritaan salakina teh teu beda jeung nu keur keuna eureup-eureup lantaran kadengena bah aok nyebutkeun kadengena ku bioon teh balakbak teu paruguh pamatak barang ngadenge bah aok nyebutkeun orolang lancar pisan teh meuni teu kuat nahan piseurieun malah dadak sakala jadi cager pok nyarita ka bah aok ye nah ari si abah sasauran teh betiga anu keur ngimpi hayang mah disebut norolang meuni lancarnya padahal mah abah teh meuni balakbak balabab sasauran teh teu beda jeung anu keur keuna ku eureup-eureup bahan calawak soca melotot ari panangan rangah roroesan jiga nu keur ngagebahkeun hayang deui siga nu heueuh majarkeun teh cara meuni lancar cek bioon jiga nu gumbira pisan ngadenge caritaan bah aok jiga bodor teu rame kana kasieun mah lat teh bioon teh poho da bah aok meuni molotot dikitukeun ku pamajikanana lantaran asa dihina sabab cek rarasaan mah ngomongna teh lancar tupok manehna nyarita deui oi gagap nyanyi nyarita teh on balabab lain abah tapi Mang Itok apa buktina terus ini manehna teh lantaran eraeun ku abah geus lah udah nyaritakeun perkara nu kaditu patut bisi matak jadi pasea ari nyokot cai ka ditu keur ubara sieun ngarah teh jag-jag deui ceuk bah aok nyaritana kitu teh bari jung nangtung terus kakejet jiga nu karesel bah aok mung nyaritakeun perkara nu bieu kajadian da puguh manehna rumasa borangan ari pamajikanana teu nyarita deui harita teh kalah nyerengeh seuri bari ngaleos ka pawon teu geus datang deui bari mawa teko dieusi ku cai teh sakalian jeung dahareunana bari nunaan teko jeung dahareun pok bioon nyarita ka bah aok mang abah kayak gerang haleueut hitung-hitung ngagantian pengacian anu kalalabur ka awang-awang kuring meni asa gering ti koro teh meni garing ti koro lain gering ketang ngaranna pansieun sakitu oge cek bioon bari terus manehna ge nginum jam dikarasahana angtas manggih kasieun atuh saterusna mah teu loba deui carita bah aok jeung pamajikanana duanana jarongjon balang dahar bari diuk di tengah imah cag tuna heula kaayaan di lemur Cianjuang para mitra ayeuna urang caturkeun lalampahan Mang Rebe katut Mang Ucin keur araya di setengahing perjalanannya eta nuju ka lembur Cikarancang laleumpangna meuni ngagardi gancang pisan lantaran hayang buru-buru tepi kanu dijugjug salila nyorang jalan nu taraha jeung nanyak teh duanana taya nu nyarita panon poe beuki lila beuki luhur jeung cahayana karasa beuki panas meuni nyongkab atuh teu matak aneh lamun harita Mang Lebe jeung Mang Ucin geus marani kesang beungeutna bareureum tananing cape nu lain lumayan napas ngahegak jajantung ratu jeung suku geus mimiti karasa bareurat sanggeus ngaliwatan kebon pines ras kahiji tegalan nu pinuh ku eurih jeung kaso para tegalan srog ka pasawahan tuluy Mang Ucin jeung Mang Lebe marapai galengan sawah terida srog ka kebon sampe nu paselang jeung kebon bako barang beras kanu rada datar jeung ieuh ku tatangkalan pok Mang Lebe nyarita Mang Ucin alah kereun heula ai capek duh ieu tuur mi asa coplok kuring mah ieu lah sok kereun heula lah sok kabina-bina teuing ngalalampahan teh ada urang mah lain tanaga mesin atuh teu kudu di ayo tuluy-tuluyan
Baiklah tenang-tenang dah. Masih kene berang ieu teh ceuk lebe bari lempang di kanoran. Dampar suku geus karasa panas bakat ku hayang. Geura reureuh lantaran lila teuing lempang atawa lumampah. Mangkaning panas ti luhur ti anap atuh pok Mang Ucin ngajawab. Nyaha yulah eureunnya eureun atuh. Lantaran kuring ge sarua atuh Mang Lebe. Ai kacape mah aya jabah hayang nginum li lah. Tapi ulah di dieu eureunna Mang Lebe lah. Ulah di dieu eureunna ieu. Kadi duduh. Di hanapeun tangka caringin tarah ieu. Ongkoh di dinya marada lega di jukutna kanal. Jadi bisa bari gogoleran ngareureuhkeun capek. Ceuk Mang Ucin bari nunjuk ka palebah tangka caringin teu jauh ti dinya. Ari sabab Mang Ucin mah geus apaleun. Ka jalan eta teh geus 2 kali ngaliwat nuju ka Cikarancang teh. Nya lah bener ngalah bisa bari ngalempeugeun cangkeng. Sabab kuring ge geus ngadengi ti jalma nu palinter cenah. Ngareureuhkeun awak nu leuwih hade teh nyaeta ngagoler kalayan tenang. Ceuk Mang Lebe bari lempangna di gancangan ngarah tereh tepi ka palebah tangka caringin. Tekung silila Mang Ucin jeung Mang Lebe geus tarpi kana peun tangka caringin. Atuh ge para mitra sadaya. Mang Ucin liuk luhureunna jukut. Nu karasana empuk da puguh kanal kitu deui Mang Lebe nurutan diuk malah terus ngagoler di angelan ku dua dampal leungeun. Bari ngagoler pok Mang Lebe nyarita ka Mang Ucin. Mang Ucin, ari lembur Cikarancang teh jauh keneh. Lamun kulempang model tadi tepi sajam atawa moal. Lantaran lamun teu buru-buru lempangna cilaka atuh. Ge mangkaning di lembur urang teh bakal guyur meureun. Oge bahaok nu diandalkeun ku urang ka cidapan boranganana. Ceuk Mang Lebe bari ngaraan kancing bajuna. Bret brai bajuna ngaliglag. Nu saterusna dadana karasa tiis katebak ku angin nu ngahiribir. Lamun bisa lempang kawasta diterus-terusan mah jigana moal kungsi sajam ge tepi ka Cikarancang teh. Tapi jalanna leuwih nanyak tibatan tadi. Lantaran ukurang bakal ngaliwatan pasir nu itu tuh. Jawab Mang Ucin bari nunjuk hiji pasir nu bulistir. Gaya tatangkalan nu kaitung rada gede. Nu aya teh saukur tangkal jengkol jeung jambu mede. Lolobana mah tangkal harenong jeung jambu batu nu teu kaur jangkung mineng di taluaran ku budak angon. Atuh Mang Lebe mending ngarenghap narik napas panjang jiga nu seunggah nyang hareupan tanyakan. Tapi sanajan horeang oge tetep kudu disorang da eueuh deui jalan sejen. Sanggeus molohok sakedeung Mang Lebe nyarita deui. Uluh. Watu lain lampahan enteng-enteng atuh. Ai kudu ngaliwatan pasir sagede kitu mah. Mangkadaing dina kayan panas poe sakieu bangetna deui. Tada teuing moreretna jigana teh panas ti luhur ti handap meureunnya. Ceuk Mang Lebe bari neuteup kana pastir nu bulistir. Is, ulah lain meureun Mang Lebe, pasti bakal panas ti luhur ti handap teh. Lantaran tatangkalan nu galedena ge geus areuweuh pada nuaran. Puguh we lamun tangkal kai nu galede dipiara mah moal burung hiuh lamun ngaliwat teh. Ya baju jukutan subur harejo moal ngajejemrung kumanyah jeung eurih meureun. Malumlah manusia dan bisa jeung daek nuaran wungkul. Ari melak boro-boro hideng dititah ge menihara rese geuning. Ceuk Mang Ucin bari ngagoledag di hilir Mang Lebe. Terus ngagebran dadana. Bener teh Mang Ucin. Malah kuring ge rumasa sok tara dipikir 2 kali lamun rek nuar ka teh. Tapi ari rek melak sok loba alesan. Taripuh teh teu kaburu teh. Bibitna teh puguh mah kedul we urang teh. Sabab ari bener-bener mah boga niat rek melak tatangkalan da teu kurang atuh bibit kai mah. Asalnya we daekna teu dibarengan ku sifat mangsa bodoh. Tapi kudu dibarengan ku rasa tanggung jawab. Apaan lamun loba tatangkalan kawas kieu mah matak ngeuna ka urangna. Keur manggih kacape bari jeung panas disampakeun nu iuh matak seger panikmat karasana ku kuring mah
geus kagamarkeun kumaha sangsarana lamun di perjalanan nu sakieu panasna teu manggih nu ieu. Komo ari kudu ngaliwatan kebon keusik jeung batu kawas di Arab mah sigana teh matak garing kana awak meureun nya. Cek Mang Lebe bari neuteup kana daun caringin anu aya di luhureunana. Kaciri meneh hejo ngemploh jeung gomplok pikaresepeun. Manuk-manuk lareutik anu buluna rupa-rupa meniting arak celok bangun gumbira pisan bari recet di sarada. Deulida pok Mang Ucin empas dari caritaan Mang Lebe. Nya cacakan pangeusi dunya karek sakieu kumaha manusia beuki ngarobaan nya Mang. Ureunan manusia teh tukang ngaruksak teh beuki loba jigana. Lantaran kuring mah geus kagamarkeun ku kuring pisang saraeun teh lain tina perkara tangkal kayu unggul Mang Lebe. Tapi kuring mah tina perkara manusia nu beuki lila kalah beuki uyak geuning. Contona mah gampang diitung. Kuring jeung Mang Lebe jeung Baao lobana teh ngan saukur tiluan terus ditambah ku pamajikan tiluan pajumlah jadi genepan. Genepan jadi ngarobaan deui lantaran kuring boga anak 5 bila tungdulang kene. Mang Lebe boga anak 4 duaan bila tungdulang kene. Imah geus galede terus ditambah deui ku Baao boga anak tiluan. Hiji bila tungdulang, dua geus bari sanyeuna bila tungdulang. Artina geus incuan Baao mah deui. Asang geus ku kuring dijumlahkeun kabeh jadi 18 teu kaasup incu aok teh. Jadi tina genep teh nawah jadi 18 artina 3 tikel. Eta teh ngan tina jumlah nu saeutik. Malamun tinu ribuan, malamun tina jutaan. Da bakal jadi sabaraha lamun tina waktu puluhan tahun. Mending barang-barang jeung tanah mah tibatan ngalobaan teh kalah ngurangan sajabat di kitu barang-barang nu aya dina jero beuteung nya beuteung bumi digali dikaluar-luarkeun tetangkalan dina beungeut bumi digundulan di mana cicingna anak incu urang teh jaga doh tada teuing pasedak-sedakna beureun nya mangkaning lamun sagala teu mahi mah manusia teh sok babari pasea lantaran sararea hayang kabagian panglobana. Dan nu jadi pikiran kuring teh nu kitu Mang Lebe. Cek Mang Ucin bari panon neuteub seukeut kana hiji manuk anu keur macokan buah caringin. Bener. Bener Mang Ucin teh caritaan teh bener pisan. Tapi Mang Ucin teu kudu salempang. Lantaran perkara nu diterangkeun ku Mang Ucin ieu teh geus jadi bahan pamikiran pamarentah tibeh dituna mula. Urang mah tinggal ngajalankeun jeung satiasa tuhu we kana naon-naon nu geus diatur ku pamarentah. Contona pikeun ngungkulan perkara manusia nu ngalobaan wae, yayakeun program kulawarga berencana. Jadi urusan keluarga berencana teh Mang Ucin sabenerna mah teu kudu kahayang pamarentah, tapi kudu kahayang urang sorangan kitu. Pek we pikir sing taliti. Kuring mah nya artina geus kaliwat waktu kitu kapaksa we ngilu. Anak kuring nu kaopat teh panuntungan we. Namun tiba heula mah ya kulawarga berencana. Beureun teh kuring teh ngilu tiba heula, cukup anak mah 2 paling loba 3. Da dipikir-pikir Mang Ucin, anak loba ge ai ku urangna teu kageroh mah kalah-kalah bisa-bisa nimulkeun hartina mah ngaruksak pikeun budakna. Contona budak teu dibere pendidikan anu mateng, teu dibere ilmu pangaweruh anu hartina mah pas keur manehanana, antukna pan matak pikawatireun. Sedeng urang ngalahirkeun anak teh ngan lain saukur ngalahirkeun wungkul. Oh da urang mah pan teu ngalahirkeun Mang Lebe, memang bener Mang Ucin. Ai lalaki mah da nu ngalahirkeun. Ngan lamun eueuh lalaki rek di mana pamajikan urang bisa ngalahirkeun kitu ta. Jadi santeuna we urang kudu ngilu tanggung jawab. Lantaran ceuk kolot urang baheula ge geuning nyebutkeun. Indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Dikanung ku indung 8 bulan lamun teu diyugakeun ku bapa mah geus moal ngajadi. Kitu nu matak. Di kudu sarua tanggung jawab teh. Da urang mah lain sato, lain ayam, lain meri. Teu ngilu tanggung jawab ka anak.
dalah ayam meri boh muning aya geuning karunyana ka anak ngilu tanggung jawab santeuna bae. Lamun anakna rek diheureyan, anakna rek dipencit mah geuning siga nu ngewa ka urang teh kitu, doma oge. Komo urang umat manusia mangucin. Sedengkeun digelarkeun ke alam dunya, urang teh panturunan Adam Hawa. Urang teh minangka makhluk numpang mulia-muliana sing sakur diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi di antara diciptakeun ku manten nama urang numpang mulia-muliana teh. Nah, atuh nu makhluk anu mulia make teu bisa mikir, teu bisa hartina mah kumaha carana ngaronyatkeun ajen hirup derajat urang nalika hirup di alam dunya. Dah kitu. Nu matak hiji-hijina nu bisa ngaronyatkeun ajen urang. Salila urang hirup di alam dunya, eueuh deui iwa tingayakeun kulawarga berencana. Kitu Mang Ucin bising teu ngarti mah. Ya punten ya abdi ge. Sanes ngabejaan Mang Ucin ngabejaan bulu tuur lain. Ngan ieu mah ngan saukur ngelingkeun wungkul kitu. Perluna kulawarga berencana teh di antarana pikeun ngaronyatkeun ajen darajat urang salila urang hirup di alam dunya. Dari negara urang mah atuh geuning meredel pisan barudak teh. Kulawarga teh dibawari namahan. Tah ku babari namahan teh komo hidungna si teueul, meus-meus bureuyeng, watir katempona oge. Numatak diayakeun teh kahiji pikeun ningatkeun ajen darajat urang teh lamun dikupas Mamang Ucin wah jembar pisan teh kupasanana di antarana bae. Atuh inung si teueul meureun katingalina sehat lamun teu mineng ngalahirkeun mah kitu. Panjang teuing Mang Ucin ngobrol teh pokona mah ngalalarti we lah kana kulawarga berencana teh. Kitu di antarana nganu penting mah nyata ningkatkeun ajen darajat urang sangkan lamun urang teu mampu dina ngurus budak teh artina mah kageroh lamun anak nangan saeutik mah kitu. Sing salah ieu kuring nerangkeunana ka Mang Ucin hampura we Mang Ucin dan nu penting nama nyoko kana hartina mah tujuan nama Mang Ucin ge geus ngarti meureun ti keluarga berencana teh nya mawi Mang Lebe nya sakedik-kedikeun gitu diandawisna. Oh syukur. Ayeuna nu aya patula patalina jeung urusan cenah ngungkulan perkara leuweung diayakeun program penghijauan. Jadi ngurus leuweung teh diayakeun program penghijauan. Ya, tapi sok aya bejana cenah Mang Lebe geuning penghijauan nu dipelakna eueuh. Oh nyata tu aya wae salah sahiji mah lantaran manusia teh sifat boga dosa kitu tah. Jadi sifat kaluruputan aya wae kasalahan mah. Eta mah lain salah program Mang Ucin, ngan salah nu ngajalankeun gitu. Nu matak dah penyakit ieu teh nya mudah-mudahan we saeutik demi saeutik mah kurangan urang teh contona keur urang heula pribadi keur urusan nu sejen badang ge manehna leuwih ngarti Mang Ucin. Nya dipikir-pikir malah memang bener geuning program pemerintah teh. Tah ayeuna Mang Ucin kulantaran kitu ari pikeun urang mah salaku rakyat leutik teu kudu buruk teuing mikir nu kira-kira teu kahon tah. Lantaran nu keur dipikiran ku urang ge geus dipikiran ku pamarentah leuwih asap. Urang mah tinggal ngalaksanakeun wungkul. Tapi kudu dibarengan ku rasa tanggung jawab nu sapinuhna. Tapi sok sanajan kitu tangtu pikiran Mang Ucin nu sarupa kitu teh kacidah hadena. Malah lamun sarerea bisa mikir nepi ka palabah dinya mah sigana moal hese nglaksaneun naon-naon nu disebut tadi teh. Lantaran buah pikiran nu kawas Mang Ucin teh nganakeun hiji bukti yen rakyat urang teh geus ngarti kana tanggung jawab. Kitu cekuring mah. Para mitra sadaya uplak ngobrolna antawis Mang Ucin jeung Mang Lebe bari ngiuhan teh estuning bener-bener ngumpulkeun tanaga pikeun neruskeun lalampahanana nuju ka Cikarancang.
Demi Mang Ucin ngadenge katerangan Mang Lebe ngan bati colohok we para mitra can bisa neruskeun omonganana. Tapi lila-lila mah Mang Ucin ge milu nyarita. Sabada manehna molohok bengong teh. Oh nya. Ayeuna mah geus aya kulawarga nu bisa direncanakeun. Kuring ge nurutan moal beuting boga anak. Maraka urus kabeh. Boh daharna, pakena, boh pendidikanana, pupurihun bapanangan saukur bisa kieu. Cik atuh anak mah kudu bisa ngalebihan pangkat bapana, tingkat kahirupan kolotna, kuring mangan saukur bisa kuli macul. Anak mah ulah kudu bisa harkat darajat teh naik tibatan ti bapa. Anak kudu bisa ngalebihan kana tingkat kahirupan kolot. Geus Mang Lebe lah. Perkara manusia nurek nanya anu ngalobaan jeung tatangkalan ngurangan mah ayeuna mah kuring mah rek nanyakeun hiji pasoalan kuring teu kaharti Mang Lebe aya waktu teu keur ngajawabna Mang Lebe kira-kirana cek Mang Ucin nyelang heula ngareret ka Mang Lebe tapi tetep ngagorer nang kalak bengkang dina jukut bari dipependek ku angin leutik nu ngahiliwir matak seger aya waktu mah sakedeung sok rek nanyakeun naon deui Mang Ucin teh kuring mah resep ngobrolkeun perkara kahirupan kieu mah. Jawab Mang Lebe bari ngorejat hudang terus diuk cumagug nangkep tuur. Ari panon neuteub seukeut kana beungeut Mang Ucin. Ieu pertanyaan kuring teh Mang Lebe. Tangka caringin teh tiba heula geus kasohor hiji tangka nu panjang umurna. Raceuk dongeng kolot sok aya ratusan taun umurna. Tapi ayeuna mah eueuh geus jigana teh da geus loba hamalanya. Tapi mata heran ka bina-bina. Lantaran tangka anu sakitu jagung badan, ari buah dengan saukur segede leutik. Lah jeung siki jaat ge, gede keneh siki jaat. Nah, make eleh ku aluh Mang Ucin, Mang Lebe. Cobi waluh mah areuy nangan saukur segede inung suku. Umpang gedena teh, jabakeun uduh teh babari pegat di leuleus. Tapi buahna kacida gedena lamun dibandingkeun jeung areuina mah. Tah kitu nu teu kaharti teh. Naon sababna teh Mang Lebe? Cek Mang Ucin bari tangah neuteub kana buah caringin nu keur dipacokan ku manuk. Samemeh Mang Lebe ngajawab keleper aya manuk hiber kagebah ku bajing nu keur kakarayapan dina dahan caringin. Atuh kaendageun buah caringin teh para mitra. Dahan caringin leutik teh kabeneran pisan luhureun sirah Mang Ucin. Lila celik aya buah caringin ningang pisan meneran kana irung Mang Ucin. Malah katempoeun jelas pisan ku Mang Lebe nu keur neuteub kana beungeut Mang Ucin. Cakakak Mang Lebe seuri. Bangun bungah pisan bari nunjuk kana irung Mang Ucin. Ti dituna mah meureun aya bahan pikeun piomongkeun. Halus milik Mang Ucin, Mang Ucin. Halus milik kuringnya aduh. Untung buah caringin leutik lamun segede waluh atawa segede kalapa. Wah, penjet jigana irung kuring deh ya. Mang Lebe deh, lanjang serikeun kuring cilaka teh. Kedua ngajawab kalahnya kakak ciganu bunga. Cik Mang Ucin bari ngusapan irung sarta ngorejat sengkat. Terus diuk nyang hareupan Mang Lebe. Ari Mang Lebe cakakak seuri bari terus nyarita. Ari Mang Ucin kalakuan deh. Rek ngajawab kumaha kuring datu. Lantaran pertanyaan Mang Ucin geus dijawab ku Mang Ucin sorangan. Nyaeta ku buah caringin mahaja nepungan irung Mang Ucin. Tah, parbadieu urang kudu sadar. Yen tatangkalan oge boga rasa jeung perasaan. Lamun kurang diruksak, kalayan teu puguh alesanana tatangkalan teh bakal nyerieun hatena. Namun kurang ditanya, tangtu bakal ngajawab ngan hanya tatangkalan mah teu bisa ngomong. Tah kulantaran kitu, urang salaku makhluk anu pangmulyana, nu bisa ngomong, bisa lempang, bisa ngade, bisa maehan, bisa mikir, boga akal. Urang teh kudu nganyaokeun kana tatangkalan. Tatangkalan teh kudu dijaga. Kudu dipiara, kudu dipikanya kurang lantaran gede jasana. Dah kitu Mang Ucin diantarana. Jeung deui hanya ka waktuna kabur beak ieu teh
resep kuring ngobrol teh kurang tuluikeun isuk we atunya. Para mitra sur para BGCF waktosna.